make batu malah buatan Jepang mah eta teh tina batu aya implik-implik artinya lamun dipake ya terapi untuk anu dibeli ku Kipu Doli dipake pajar aya hikmahan ngagalak etik itu kunaon buatan Jepang buatan Korea talung diparake ku bupati ku pejabat boy bisa Yahudi mah dek ngahudangkeun deui nu baraheula nanaonan teh kikituan teh ulah urang sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Betur mah perang sampaikan ke terbunuh ngabelaan agama nyawa dipakai taruhanan urang mah pakai taruhan itu yang berkat tapi lumayan segitu ya. Daripada hasil untuk berkat dari saya yang mau berkatnya yang mah tujuan berkat itu nggak berkatan pamustungan tak kiai meskatan siaran yaitu gilang rara minggahaning yang betul saking mas walau suang kau salat tasliatun maskah ikut tasnya helapan masakatun wahia lantai masakah siaran ikut gelan min jildis al-hafat al-bariyah ikut gelan dan betul saking kulit sakeh kuya kang bangsa laut kulit kuya laut diletik-letik dibolongna aju dipakai kade bari ditaruturkeun bari itu Habibnya marah ke Habib pakai gelang ya ada turunan Firaun setik pakai gelang min ajin ada saking gading gajah diletik-letik diboleh-boleh dibolongin dipakai gelang pakai kongkorong mengkurun ilawa'ala tahu saking pirang-pirang tanduk pirang-pirang bombalung jadi tiba heula orang kos karar itu teh jadi kuari ditaluturkeun deui make kayu make batu malah buatan Jepang mah eta teh tina batu aya implik-implik artinya lamun dipake ya terapi untuk anu dibeli ku Kipu Doli dipakai pajar ayah hikmahan ngagalak etik itu kunaon buatan Jepang buatan Korea talung diparake ku bupati ku pejabat boy bisa Yahudi mah dek ngahudangkeun deui nu baraheula nanaonan teh kikituan teh ulah urang mah mun aya kalung-kalung terapi kitu cukup wayat kursi bae ulah mah kos karar itu nanaonan anjing lain babi lain nanaonan make segala nu kos karar itu aduh cak Habib deh makan teh ya Allah ya Rabbi nu jadi agena nantak pak kiai nu jadi agena tuh guru caritakeuna di Jakarta di Tangerang agen-agenna teh itu kiai-kiai teh dibaca teh jadi lebih cenderung karena kesehatan buatan Yahudi tapi dampakna sareureungna diudangkeun deui teh urusan kekafiran kayahudian kajahilan urang teu membaca ke arah eta lantaran urang geus cenderung karena kesehatan jangan make kalung modar bae modal ngana sarua bae jeung jajan kajahoan ku urang positifna tapi negatifna mah geus jelas kiai make kongkorong ustad make kongkorong ceramah ke kampung malah dagang Kipu Doli jeung teu dititeureun mah tutus bae dagang eta aduh ampun teu bare rezeki Jakarta ye nanaonan asal aya diterima didagangkeun capek urang noelan nyana terus-terusan ngaran-ngaran hirup di loba jelema di lingkungan manusia akhirna nu ditingali keuntungan jadi tingali dampak haram-haramna aya suluka aya frahuka ana tangabungakeun bisawrukallah ilbusukallah tegese tegese nangguan ka insya Allah ke bakal nangguan ka insya Allah wa mal qiyamah ingdalan dina kiamat suarain ing gelang roro engke bakalna ku Allah di gelangan di akhirat alhamdulillah orang minarin tina neraka badalan minhuma digegentan saking karamnya siwaran biadanya ada zakati huma kena orang nekani
kena orang dan tegani zakat karane sial masyaallah waqafna khalat ketempat pemerintah suara yang dilanggar waqafna langgarkan yang merangkar suara lin nabi kabaikan nabi sallallahu alaihi wasallam lam najat al-marahumma lillah wa rasul bahwa karena suara kita kepada Allah dan Rasulullah narurut awe pahalama eta teh bakal digantian ku neraka neng kos kitu teh lamun teh kaluarkeun zakat nama harita kene lantaran kebayang neraka seuneu panas dibukaan ku nyana dibikeun ka kangjeng Nabi masyaallah ku ari lamun kipu doli ceramah neng eta teh neraka dibikeun ka kipu dolina dipake meuli ban mobil eta doang kan itu beres kos kitu sama aja aturan beres tapi pakai meuli ban mobil mun ku Haji Pendi pakai meuli karung kemajuan diri riwayat Abi Daud yang barang yang terdalam yang dalam riwayat Abi Daud ini riwayat hadis yang dalamnya hadis Abi Daud Al-Bahan min Abi jam wabahin ikut jam 8 wabah asluhu talabahu ta'ala wa ma'un iku saharnya min hulul fitah saking batal saking perak sunya bizal denarani wabah balik kalawan mengkono denarani hulul fitah balik kalawan mengkono yuruhi kena pertelanya hulul wabah hulul fitah wa qad sunila lan tanang denang fil hadis dalam hadis lillahi subhanahu wa ta'ala kalau kan den gawa lalu saking emas kuarima dipakekeun dina hadis anu dijieun tina emas akan zunwa matai kesimpangan wa zahab arhu bi qouli ta'ala maka dari akan zunwa in dalam dawan Allah ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Walam bimaradilah nongkakang pada nyimpan jalannya kabain naslan tarak dan orang yang nakagakan jalannya nagabahain zahabudok isabilillah imalah nagungkan agama Allah abasirun akan nabubung asirah Muhammad hubingan ladhina bil'azabin ba'azabin alim kalawan siksakan lara wasulkan zi'al-malun madfun filam yang terasarakan hiku hartakan dan simpan dalam bumi iwa atau itu zakatah ayat baik itu kasih tatkala nekani sira mawajib alik ing barang kang ngaji namanya kesisan zakat saking zakat iku hadis dari lagi ketiga hadis wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa kana qadil tamasa lanana kalakuan ikut teman-teman mupri mina saking isung sadawa babutullah apa setengah pirang-pirang santri najma'alahu yang tanarangkum isung sadaya lahu kadil babutullah muskhatan ing muskhat walika kang betasaking mangkono ulama ul khas rawatan jina nguputi ing kasugihan ajamana maka ngumpulkan insung sadaya maka ngarangkum insung sadaya lahu kada ba'dutulab hadal ijazah ini kilaiki ijaz ini kilaiki kitab kang ringkes ala wikin meradi ingat asemetuki ingkang dan karepaken dengan ba'dutulab liyakuna lahu aligari wafian syafian gerakan yantaan ya hadal ijaz lahu kada ba'dutulab dan kadaluan ba'dutulab iku kang nahani tungkang nawaras kuningati wasamatuhu lan ngarani sumuhing hadal ijaz iya anna mu'allaf kitab mu'allaf sirral asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar in kitab sirral asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar manane memedijian ngaran rahasia saking pirang-pirang rahasia bagi segala rahasia yang barang-barang kang butuh kadema sopo pirang-pirang kang becik li anna zakarna fi nasatuhuna insum sadawa kunutur insum sadawatihi dalam hadal ijaz ma yutlab ing barang kang dan sutuwa magaliban ing dalam galibe
syariat wal tariqati wal haqiqati ing dalam mertalakeun syariat lan tariqah lan hakikat wa ja'alnahu mustamilan ala muqaddamatin wa rib'atin wa 20 faslan lama madakan sumru ing rawal ijaz ing kana rangkaian tasam muqaddamah suji lan papat lan 20 fasal ba'da huruf kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalawan sapingbilangan pirang-pirang huruf kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa adadi saatil lail wal nahar lan sapingbilangan sakehjam dalam bulan awan wa amal muqaddamat wa kana jeung aya kalakuan santri mazal kalakuan megis nyaho anu mondok manyaho anu teu poho ngan rata-rata poho jadi domir sya'an ma mufassarun bima ba'da eta domir sya'an ma ditafsiran kuno sabadana maksud domir sya'an teh ieu qadil tamasa minna ba'dut tulab jelas nyata yakin parantos nyuhunkeun kasim kuring saur tuan syekh sebahagian para santri-santri nu kuari di Indonesia geus diayakeun hari santri alhamdulillah engke aya libur padahal santri mah enggak libur bae kumanya bae santri sebab santri mah makhluk planet kumanya bae dek ngaji dek henteu kumanya datang di imah saminggu ka karek bebe jaga kiaina atuh kumanya bae datang ke absen dek hadir dek henteu ngaji sugan disebutan janu hadir janu henteu sabodo aju kiaina ge sabodo ka santri mah tulis kitu bae sebab pada wali Allah tinggal cek nulain santri sial amat emang sial sih amat jatuh nanya wali atau santri wali kira di pondok mah balik cabut deh kawalian anda itu kos gitu nyuhun kan kasim kuring saware para santri aya pamundut supados sim kuring teh ngadamal hiji nuskhoh pikeun aranjeunna tentang ulama khas tentang khas ibad ti hamba-hamba Allah anu dipilih ku Gusti Allah pikeun ngajadikeun tetengger agama Allah cacak-cacak para khas di alam dunia hese tetengger agama cacak-cacak wali Allah hese jan tetengger agama ieu ngaku bener itu ngaku bener sedangkan bener mah hiji mantap di noson siah dijelaskeun kabeh ngaku bener sedangkan bener mah hiji wayana sakitu dijieunkeun qaidah maka dina urusan khas gesami ieu kieu ngaku bener dalil boga sanajan aya di Golkar ieu kieu ngaku bener dalil aya sanajan aya di Petiru ieu kieu ngaku bener dalil ambalaya sanajan aya di MUI kabeh ngaku bener ribet perebut bener sedengkeun bener ngan hiji urusan fikih mata mah emang parantina pacekcok ke satungtung dunia aya manusia leuwih ti hiji pasti cekcok kajian kukumaha ge boro-boro tadi urusan dalil cacak-cacak kurang hirup tina tangga jeung pamajikan sakapang waktu mah cekcok entak aya jelema teu kawin teu jadi salantaran beda keyakinan teu jadi kawin lihat Aisyah kain kan bebeja bahasa kamari ieu mah erek kawin kos ya teh jadi beda keyakinan nih ih pancak sia cenah eta saagama sauyunan sanahbatul ulama kok beda keyakinan moal geus dipaksakeun lantaran beda keyakinan
Emang Muhammadiyah lain, Persib lain, huruf lain. Apakah memang manehanana karena dosen lain eta. Nah untuk beda keyakinan anak pan pada ahli sunnah wal jamaah. Kok bisa beda keyakinan? Ku aing barang ditegeskeun keyakinanna beda. Now aing ngayakinkeun bahwa aing kasep, aing praknyana ngayakinkeun aing jore. Sial. Untuk beda keyakinan terjadi aing kawin. Nomor kedua aing boga keyakinan aing teh sugih. Ibarat jara boga keyakinan aing teh susah, mantap terjadi. Aing kitu orangnya. Teu bisa dipaksakeun teman tugas kitu. Beda keyakinan sudah teh keyakinan ahli sunnah lain. Orenganan keukeuh bebenana nyebut jore kanyana. Atuh kan teman teu bisa dipaksakeun. Barang ngaca emang beungeut perangnya nama teh. Tah ieu saimah tangga cekcok. Komo pikir. Geus atuh wajar-wajar wae cek Imam Ghazali. Dan moal dicekcokkeun mah ma'rifatullah wa rasul. Sadunya jelema ketika makrifat moal cekcok. Sebab geus murni 100% hubbullah wa hubbur rasulillah. Moal cekcok tawang aja gugu mah. Urang Indonesia jeung urang Turki pada makrifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Misra amis di jero pada makrifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Jepang pada makrifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Yaman, urang Arab, Amerika sekalipun moal cekcok. Moal dipacekcokkeun makrifat akur. Nyaritakeun Allah hiji. Nyaritakeun pembawa amanah Kangjeng Rasul. Ketika nyaritakeun tentang Allah Ahad. Ketika nyaritakeun rasa akur. Nyaritakeun ilmu bapak cekcok. Ketika nyaritakeun rasa moal dipacekcok. Ma'rifatullah moal cekcok. Ngahiji wali Allah. Nu dipacekcokkeun kunaon memang kiai jeung kiai ribut. Iki nu dipacekcokkeun teh pibeteungeun. Kiai jeung kiai kunaon cekcok pantas babi mah Golkar ieu patilu. Perebut keagungan. Kunaon kiai jeung kiai cekcok beda aliran, ieu salaf ieu modern. Salaf mah teu lillah, modernna teu lillah. Lamun cicing di modern, cicing di salaf, ma'rifatullah mal cekcok. Modern bae teh urusan kemajuan, salaf bae teh urusan ittiba. Pada ma'rifatullah teu dimasalahkeun salaf jeung modern mah. Moal nu dimasalahkeun ku ari cekcok di modern jeung di modern ge persaingan. Dunia fikih zahir. Pacekcok ajeun ku kumaha ge. Deh, lamun lain urusan ma'rifat, pacekcok bae. Suuzon. Sim kuring dipiwara ngarangkung ngadamel kitab nyaritakeun tentang khawas-khawas hamba-hamba Allah anu ngajadikeun kacukupan dina kahayang marenahanana kifayatul gina supaya ulah neangan kitab nu sejen deui. Ketika nyaritakeun tentang khawas cukup dina kitab ieu kifayatul gina. Bagi penutup ilmu nu hayang nganyahokeun tentang khawas wali-wali Allah geus teu kudu neangan kitab nu sejen deui, cukup bae ieu nusqatan min dzalik kifayatul gina. Nyuhunkeun abdi supaya ulah pabeuli teuing. Abeh ketika dibaca eta wali, ketika dibaca eta lain, ketika dibaca eta wali, ketika dibaca eta lain teu kudu neangan di kitab-kitab sejen. Nyuhunkeun coba Abi teh dipundut ku sababaraha santri. Nu mana santrina apa nu potongan kararieu? Ulahi. Ai ieu nu aya santri naon? Nah, ieu mah semi. Aduh, lu kieu mah geus malah lain santri bajingan santri. Banyak santri boga HP. Atuh aya nu hayang ke khawas moal boga HP. Banyak santri pabeuli teh ganti mobil. Moal nyaritakeun khawas atuh pas kitu mah. Beres sama nu kos gitu SMS-an jeung urang Karawang. Jahe. Nya kos kieu. Aduh, masyaallah. Ieu mah santri ge santri ulung ieu mah. Wow, anu kitab Alfiah Jamul Jawami di kumis. Samsiah di bulu bitis. Santri jadi. Aduh geus teu butuhkeun buca baca jeung urayan-urayan dina kitab. Teu mah ilmu lah nu kos kitu ieu. Ieu mah hayang ge karasa mun zikir karasa
mun salat karasa nikmat, mun maca Quran karasa nikmat. Nah, hayang nyaritakeun tentang khawas anu cukup kifayatul jinna. Puas kahayang para santri tentang nyaritakeun tentang ilmu khawas. Zukurul teangan kututang kateteng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon. Eta pamandut teh. Dipikir-pikir ku si Mabdi, cek Tuhan saya butuh oge emang ieu. Besingke nu lain wali ngaku wali, nu lain khawas ngaku khawas. Besingke padu jubah doang ngajung dianggap wali, besi padu tasbih doang diputer-puter ngaku wali, lain usum wiridan ge tasbih tadi cecekol bae aya ku ari jelema nage. Nah ieu besi udang-udang dipake besi ieu disebut khawas teh. Aduh cek Tuhan saya lamun teu dirangkum teu dijieun kitab asal nangke jelema cilaka, asal nu make jubah ieu wali, asal anu udang-udang sagede ban Vespa wali, asal aya nu tasbihna gede bae di bohong aya di leungeun aya jualan tasbih buat ieu wali. Nah besi sasar jelema penting oge cek Tuhan saya pamenta para santri teh kusim kuring dikabul fajama'na lahu maka sim kuring tandang ngarangkum mulai nulis nyen hiji angjutan teu kudu gede-gede hazal ijaz kitab nu leutik tapi patri, leutik tapi esi, leutik tapi mundal. Cek bahasa wetan mah aya saeutik catur loba bukur eta nu mantep mah. Urang datang ngariung hadiah kulhu tilu palak dinas amin amin robana bu berkatna teu kabawa ku mobil eta ngaranna saeutik catur loba bukur. Ijaz ngaranna dibandingkeun jeung loba catur eueuh bukur. Ieu mah pagawean tukang pidato. Oh hambalaya ka kaler ka kidul pajar loba berkatna. Ngawer ngidul dianggap punyana puhara ieu pasti berkatna. Masyaallah barang balik teh berkat ge cau emas laletik teh. Jauh mah anu lamun dibawa ka mobil teh lamun ngagejlug parotong. Deres lamun loba mangan sasisir doang. Aju panitia pohoan sasalamana di sial jasa. Aduh, makanya dilambatkeun digerung-gerung mobil ge. Maksudna ieu panitia can ingeteun bae. Sial orang panitia kaheesan aslina. Masya Allah hanya berangkat benar iyalah loba catur bukur beres ya kosti. Nah ieu ijaz jadi saeutik catur loba bukur atawa aya deui cek urang Garut mah saeutik bacot gede congcot eta nu hebat. Jadi congcot mah gede jeung loba bacotna saeutik aya tukang pidato bacot tambalaya congcot eueuh loba bacot congcot beres aku gitu. Ieu mah pajama'na lahu haja hadzal ijaz sing kuring tandang tina pamenta para murid nyieun hiji kitab nu leutik tapi patri ala wiki maradi netepan kana sesuai jeung kahayangna nyaritakeun tentang khawas-khawas tentang hamba-hamba Allah anu dipilih jadi tetengger agama anu mun nanya ka nyana moal saliru jeung hampangeun nanya ka nyana mah sebab tilok aya ujal-ojol. Urang nanya ke kiai embung lah kunaon sok ojol jeung naon aing aya nanya dijawab minta jeruk eta teh berat aing mah kos kitu teh sakalina aing silaturahmi ka nyana dibere proposal keur nyieun majelis teu ngapa aing nyana geus lah mahayang aing tah eta berat tah kos kitu teh kerda Allah mah berat gol silaturahmi yuk ka mana ka kiai anu sia bae lah kunaon emang tah aing moal wakal lana emang kunaon kan guru sia guru mah guru bae lana kayak geus majelis aing ge teu ka ditu ge dikiriman gunana komomun ka ditu asan aing disandra bisa da berat aku kitu teh karana teu karna Allah tapi lamun guru karna Allah mah daek murid urang ziarah ka mana ayo urang aya kendaraan mobil aing aya nang bensinan ku sia oh datang dari itu kiai emang keur nyeun majelis soalna ngomong atuh teh mah urusan mama teh mah sia mah geus sia mah sia bae kan ente kula de mil ulah mama ge sugih kene ulah emang kunaon gitu atuh merena leutik cing sarwana pilihan
mangsa anakku Habib kos kieu kabeh ya beres hampang kali Allah ih atuh nyeun majlis mama nyeun besa datang sia mau lo sok abeng berata hayu bae sia keur pondok sia bae ka ditu mama urang pada ngadoa kan ngeunaheun ka hate mah lain kieu sia ditu keur pondok semen bawa ka dia bagi dua aduh sial jasa ieu aduh guru aing jadi preman kok ya ieu mah kitab sesuai jeung maksud sesuai jeung tujuan murid iya nih diceritakeun tetengger agama kuburan mun eueuh tetenggeran rak hese zarahna samping mun eueuh merekan hese pajar BHS kabeh orenganan gajah depak iya ya merekan kabeh ge nah ieu ge wali teh dek dimerekan nu kos kumaha si wali nu kos kumaha si ulama nu kamari geus disentil-sentil jai ulama mah anu sieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama manusia ke Allah sebab nu mantak sieun warasatul anbiya cenah itu aya ulama tapi teu sieun maling korupsi lain ulama eta aya ilmuwan sanajan loba ilmuwan teu sieun ka Allah lain ulama bajingan teu kos kitu urang kira-kira bantah kos kitu cek kiai ngadengeun teh sok anu kajeun sok ge seulah ngaji atuh hayang keukeuh hayang cicing di dinya mah ieu teh gedeg diseuseuk ku Tuan Syekh Kos Imam Ghazali nyeuseuh jelema supaya ulah aya adiguna ulah aya luhur ku muluhur ulah aya gede hulu sebab gede hulu mah hese ngan kopean batur mah rata-rata nomor 4 5 6 7 kana nomor 15 atuh pan teh mah kudu mesen iya ulah gede hulu sesek Imam Ghazali supaya orang rumasa jasa hirup teh eueuh nanaonan turunan itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat ilmu itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat harta itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat korenganan jag-jag awak itu bisa diandalkan jaga di akhirat kumuluhur agung adiguna komo jadi cilaka jaga di akhirat anu bisa dijadikan andalan orang ma'rifatullah wa rasuluh yen Allah dedeun insyaallah kan ieu mah kitab fikih tujuan supaya yakuna lahu walidayhi wafian syafian sing ngajadikeun supaya ngajadikeun waras obat kawarasan hate bagi santri nunyuhunkeun oge kasalian santri nunyuhunkeun nu jelas mah nu ngabutuhkeun we kana silulup aya nganyahokeun ahli-ahli Allah urang renang silulup kajero aya nganyahokeun khawas-khawas urang coba halangau belah dieuna yang nyok belah dituna urang mulayan ente ujug-ujug jadi pemain bola kabeh ge penonton heula geus nonton aju nyieun heula bobolaan tina plastik belah dituna meuli ti plastik belah dituna meuli belah dituna jadi pemain beneran sarua ka Allah nonton kiai heula nu khawas geus nonton coba-coba urang di imah khokhawasa kege pemajikan ge ka urang senyum kakak lain deui omong sia henteu kakak rada bageur ku arina lamun hayang nanaon tilok suntak-suntak salat kadeuleun awal waktu bae deui Kak nyen pondok bae Kak sia ulah sok aju dindiran lain aing keur khohawasan ieu ngaji di Cilongok ieu jeung khohawasan sugan bae aing jadi khoas beneran heuh Kak ku lagi resep jasa ya kakak ku ari geus jadi khoas mah pan moal dek nyekel duit Kakak pasti dipasahkeun ka kula pasti sia mah kitu bae sih aing kakak ge khohawasan teh jadi deui tadi teh kongkorong sia jual tungtungna balik tali bae antak ngajina bareng atuh jeung sia ka ditu bae urang jadi khoas kabehan engke kongkorong sia kaingkeun duit aing dikasihakeun jadi kan urang aing geus pada jadi khoas mah naon kakak bae heula Kak kada lain deui lagi resep di kakak ku ari bageur teu sasarina lain deui kayak arasana ku pamajikan ge lain deui 180 derajat lamun deuk ka Allah beda pamajikan ge moal ngaganggu lamun urang bebeneran mah moal
Ika dulu sikap salah kita, sorban nempel. Masya Allah, tasbih dilengen. Masya Allah, susur lain hiji tilu. Sajadah hujana di bawa-bawa. Kamu jika di ngomong naon, pergi jana konsul. Kudu dibawa ke mana ya, ke haji. Jadi lain deh ku ari ya, barang ngaji khawas. Masya Allah, nanti kulalala orang ngaji kitab ya. Hikam, Ihya, kitab Sirul Asrar, lain deh. Sebab ieu mah ngalihkeun perasaan orang cicing di dunia supaya ulah asa cicing di dunia, tapi supaya asa cicing di jero kuburan. Kita kan saya takos gitu teh. Saya takos gitu. Kutuan Abdul Qadir orang teh anggap diri orang ahli neraka. Coba eta. Anggap diri orang ahli neraka cek Tuhan Syekh. Lamun sia nganggap ka diri seorang ahli surga, sia seserian. Sia bakal berhela-hela. Ngeuneunahan sia. Tapi anggap diri sia ahli neraka, dek kumaha coba sia. Eta teh ngalihkeun perasaan bahwa urang teh ahli neraka. Masya Allah. Ayo tebus. Lamun sia kuari nganggap diri sia ahli neraka, tebus ku sia. Mana nu bisa pakai nebus supaya dijahit diangkat di neraka? Ayo, ilmu manaun bisa nebus, kata manaun bisa nebus, tebus ku sia, anggap diri sia keur hojai di neraka. Masya Allah. Urang ulah ngabayangkeun di neraka jahanam kakarak, urang ngabayangkeun di sidang diponis 15 tahun. Saudara Haji Pendi yang terhormat, dengan pasal-pasal yang telah dibahas, ternyata saudara Bapak Haji Pendi mempunyai kesalahan 3. Dari 1 kesalahan 5 tahun, 3 kali 5, 15 tahun. Dinyatakan yang bernama saudara Haji Pendi akan dipenjara selama 15 tahun. Cerik ya kan? Itu balik cerik sama, cepot sama. Tuh kan, diponis 15 tahun mulai. Nah, ayat tanah abah nu belari itu ayana supaya ngurangan tahun abah jual. Nah, ayat tetangga boga kebo jual. Pan bak itu amat. Paling abak. Aduh, nambahan urusan. Kabeh nu bisa dijual. Jangan jahit. Minimal ngurangan. Di dunia seperti itu. Sabaraha nu boga kasus dijualan, jangan keluar di penjara. Anggap diri orang di neraka jahanam, tebus orang. Salat diperbaiki ku orang, puasa orang, tahajud. Udah dunia ku orang pakai nebus sedekah. Yuh, kurang tebusan. Sebab orang anggap diri orang ahli neraka. Orang nu mantak teu daek sedekah, orang anggap diri orang salamet. Orang memantak tidak sholat, nganggap diri orang di akhirat itu bermasalah. Memantak orang tidak puasa, nganggap diri orang selamat, cilaka di akhirat. Memantak tidak korupsi pemerintah, tidak maksiat pemerintah, boga anggapan dirinya di akhirat selamat. Cilaka siapa? Anggap diri mana di neraka. Tak dek dikitu kedukuan saya di kitab ya. Memantak ieu mah geus lah, bangsa jelema nu teu mondok mah teu kudu ngaji ieu teu kudu. Teu kudu balik geus. Balik geus teu kudu. Ieu mah jang nu marondok, nu mondokna nu geus lila mondokna tapi teu bisa-bisa. Ieu mah bangsa jang Habib ngalantur. Tah simkuring adana ieu kitab leutik nu sesuai jeung pamaksudan pamondok yakni santri. Abdi ngadama teh maksudna mah supaya jadi kawarasan hate we, jadi obat hate ka anjeunna nu nyuhunkeun oge kalian liana termasuk urang ayeuna. Ku kisim kuring di ngaranan ieu kitab teh wasamma itu Sirrul Asrar fi ma yataji ilail amr. Ngaranna ge serem jasa. Rahasia di jero pirang-pirang rahasia. Riane rahasia bagi segala rahasia. Hakikat maksudna mah. Jadi ieu teh diceritakeun hakikat dina permasalahan anu dibutuhkan ku jelema-jelema anu abrar. Masya Allah.
lianna dzakarna fihim ma yutlabu ghaliban fi syariat wa tariqat wal haqiqat kena kaula nutur di jero kitab ieu masalah-masalah anu disupri galibna dina syariat tarekat jeung hakikat bakal dibahas wa ja'alnahu mustamilan ala kusim kuring dijadikeun ieu kitab teh ngarangkum hiji muqaddamah bakalna 24 pasal ieu teh disesuaikeun we nu mantak 24 pasal disesuaikeun jeung huruf bilangan huruf kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun dihitung aya 24 nata kukula dijieunkeun 24 pasal jeung nu mantak dijadikeun 24 ieu teh dihitung sabing bilangan jam urang jeung penting 24 jam urang mimitian amal muqaddamatu wallahu a'lam.